dina wengi ayeuna tiasa silaturahmi. Saya sebetulnya mendadak untuk kontak beliau Ustadz Epi sebagai rasa pembalasan, karena pada saat itu saya juga ditotog oleh beliau pada saat khutbah nikah putrinya. Jadi simkuring diculik di jalan kudu khutbah nikah putri Ustadz Epi. Akhirnya saat itu saya juga datang, wayahna Ustadz Epi kudu kaleles. Kalau Ustadz Epi tidak keleles engke jadi 2-0 engkena. Supaya hiji sama maka beliau harus datang ke sini. Alhamdulillah sudah remis sekarang ya. Tinggal nanti ibu-ibu bapak-bapak pada hari ini, pada malam ini sebetulnya tidak akan banyak yang saya akan sampaikan, karena beliau juga jam 7:30 harus ada acara lagi ya. Dan kita maksimalkan waktu. Saya minta doa dari semuanya, bapak-bapak ibu-ibu, mudah-mudahan pernikahan anak saya Farah Nurul Ilmi dan Fauzar Fauzian mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ieu mah Ustad mamatahan panganten bari we lah nu pokona mah. Sabab ari nu bari mah leuwih rudet dibandingkan jeung pengantin baru gitu kan ya. Dan itu harus menjadi catatan bagi kita semuanya. Jadi tidak banyak ibu-ibu atur nuhunnya kasumpinganana, bapak-bapak, para pemuda baik yang ada di luar sampai saya lihat ada yang dari Subang ya, ada yang dari Subang. Ustadz Ade sengaja ke sini ngahaja we ka dieu sumping ti Subang hoyong ningal Ustadz Epi laresatnya. Nah, jadi ti Subang manya urang dia teu datang, ti Subang we datang ya. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, yang kedua, mudah-mudahan malam ini walaupun tidak lama saya memberikan sebuah apresiasi kepada DKM Masjid Al Ittihad, hatur nuhun PC Persis cabang Ciparai, PC Persistri cabang Ciparai, pemuda oge pemudi, termasuk pesantren Persatuan Islam nomor 28. Di sini Ustadz ada RA, ada TK, ada MI. Oh nomor 20 ya. Tuh simkuring we poho deui. Geus lila teuing teh. 20 di sini ada RA, ada TK, ada MI ya, Madrasah Ibtidaiyah, ada Sanawiyah, ada Aliyah. Semua kumplit di sini. Alhamdulillah. Dan Ustadz tidak perlu khawatir menyampaikan materi di sini, tidak perlu khawatir sabab ieu mah dulur simkuring kabehanana. Jadi lamun ayu nu melong molotot eta teh lain ngamek, tapi emang kermikiran Ustadz Epi sigana. Nah, kemudian Arisalah TV terima kasih yang akan menyiarkan live streaming pada malam ini yang akan ditonton oleh seluruh Indonesia, dan Al Hidayah atau Asepson Pengtai yang dari mulai kemarin menyiapkan sarana sound system yang mereka berdakwah jariah sound system Ustaz. Kemana-mana pengajian kalau saya ada itu sound ini selalu ngitut. Dan bagi jamaah yang dia kalau ingin sound system tanpa bayar itu sudah ada. Ini namanya Asep Sound System itu ya. Alhamdulillah mereka bergerak di sound system gitu. Mudah-mudahan Ustadz di malam ini dapat inspirasi, dan insya Allah saya mengucapkan jazakumullahu khairan katsiro. Saya kira itu saja. Hatur nuhun ka brigade, ka pemuda Persis, pemudi. Insya Allah mudah-mudahan malam ini malam yang berkah. Ibu hatur nuhunnya sadayana, bapak-bapak, para sepuh sadayana. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan penginten ti Sahibul Bait partos didugikeun. Salajengna penginten acara pokok kumargi tabuh 7 adan Ustaz, langsung we lah ieu mah. Dugi tabuh 7:30 Ustaz teh.
Mangga waktu secara tepat di Oke Bu, karek keder. Kiai jadi jelema pendek teh duh. Alhamdulillahilladzi khalaqa dzakara wal unsa wa ja'ala bainakuma tabi'atan satta wa fadala ba'dahum ala ba'din bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirihil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yauma la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha adlu wa la hum yunsarun. Al-ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsu ma kunta. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Khususon kanggo panganten baru, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Aya perbentenannya ucapan greeting kanggo nu nembe nikah sareng nu nembe disepitan kudu arapa. Eta kearifan lokal. Kanu nembe nikah mah selamat menempuh hidup baru. Mun kanu disunatan mah selamat menempuh bentuk baru. Catat. Saya ikut berbahagia Gurunda Ustadz Ucu Najmudin, teman seperjuangan di lapangan dakwah. Dulu pernah, walaupun gak lama di Gumuruh, setidaknya pernah satu alma mater lah. Jauh di mata dekat di doa, jauh di kaki dekat di hati karena pandemi. Ketemu di satu frekuensi, tepang di jalan, ketemu di YouTube gitu geningannya. Aya nu searah seresonansi. Alhamdulillah qadarullah tahadau tahabbu. Sebetulnya ini hadiah. Karena kemarin juga saya jahat ke beliau. Saya ke Gumuruh diculik. Ayo Ustaz, anu Ustaz pangahut bahankeun pun anak. Soalnya pernikahan termurah itu ketika wabah. Hiji teu kudu nyewa gedung, dua teu kudu loba ondang-ondang, tilu budak salamet langsung. Kewe hajatna malah di rumah makan masing-masing. Ya. Jadi lebih ke efisiensi sebetulnya. Anak teh asa kahutangan budi ya. Minimal remis ulah eleh. Ustad oge ngadadak jiga ijro ieu. Ustad. Nyaho teh tukang kentang kamari di soreang video call. Teu jarek ngawinkeun wayahna cenah geus lah. Allahumma maksakeun, Allahumma ngahajakeun doa namanya. Dugi ka wengi ieu nitih wanci nu mustari ningang mangsa nu utama, takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa disinglar. Ngan punten bade tawakuf ti payun, ceramahna moal lila. Bahasana rek digantungkeun ame anu ngawinkeun deui urang diondang deui. Jadi judul ceramahna mah to be continue. Nya. Urang ngadadar ngaguar ngupas ngabahas ngulik nalungtik anu sok jadi doa anu jadi kebiasaan kacapangan mun geus beres diakadan ondangan narae ka panggung hajatan. Lamun rusuh bari lapar mah mentak sunahna sambutan tong lila teuing, khutbah tong lila teuing teh pas ngadoakeunna jadi Allahumma barik lana teh. Lain barokallahu laka, sok sanajan aya kalimat berkah sarua, tapi beda makosidnya. Ai doa ka panganten teh barokallahu laka. Nah domirna ka lalaki heula. Kan anta ka anti ki nya. Jadi mun ngadenge kunti teh geus pasti jurig awewe. Mun jurig lalaki tah salah apa diajar lalaunan ya. Baheula inget ke di Gumuruh baheula fahimtum fahimna cek si Aam Argentum Argentina. Calantum calana. Nasrib sorangan ya. Jadi ka nah kaheula arizalu qawwamuna 'ala nisa. Na rumah tangga mah mun lalakina bener makmumna ge bakal bener. Maka wayahna kullukum ra'in, setiap lalaki teh kudu jadi imam terlebih dina bab rumah tangga.
Ulah bentik curug balas nunjuk, capetang balas miwarang, boga budak hayang soleh tapi kalakuan bapana salah, kalakuan indungna suluh. Jadi di akhiratna silih salahkeun. Manawi diangkat ayatna Al-Baqarah nu tadi. Ulah sampai sadapur, sasumur, sakasur, salembur, sagubernur, saciparai, sagulung, sagaleng, sakecamatan, sakelurahan tapi teu meunang kanikmatan di surga. Wattaku sing sieun yauma dina hiji poe lataji nuna eta poe nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minha syafa'atu wala yukhadu minha walahum yunsurun. Teu bisa silih tulungan, teu bisa silih syafaatan. Eta senada jeung surat anu yauma idin likul imri'in sa'nu yukni wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ibrahim alaihissalam lumpat ti bapana, Lut alaihissalam lumpat ti istrina, Asiyah lumpat ti Fir'auna, sadita Nuh lumpat ti anakna. Jeung kepanganten barinya ulah sampai bareng di dunia tapi teu bareng di surga di akhirat engke. Loba teh nu kitu teh. Faktana naon? Sok diajar parenting gak usah lucu. Loba ayeuna keluarga muslim di ibahna wa mudzakarah. Jauh kamu rojaah. Mun balik tina kesibukan masing-masing, kabeh sibuk kanu handphone. Leres teu Bu? Mamah dengan WA-nya, ayah dengan IG-nya, anak dengan PUBG, Dota dan Mobile Legend-nya. Pertanyaanna teh imah warnet ya teh. Rajin ngariung ai sare imah cottage hotel ya teh. Rajin ngariung ai dahar imah kafe ya teh. Baiti jannati nyaris terkikis dengan kearifan lokal yang seperti tidak ada maksud dan tidak ada kesengajaan. Maka ku Allah diingetan ku pandemi. Tah, naik 26 kilo. Wabah, waktunya benar-benar beribadah. Cek Ustad Ucu mah loba nu beunang ku Covid, kosong piduiteun. Nya jadwalna kaganggu. Jadi di imah we mangan masker ngahakanan masker. Nya mama di daster, si ayah di masker, nyadur atuh. Sabaraha persen nu maot ku corona, sabaraha persen nu bakal lahir ngagantikeun korban corona. Katasik 3.000 ibu-ibu positif, sarehat ibu-ibu di dieu sadana. Da anu terpapar teh aya di Tasik mah 3.000 ibu-ibu data muncul selama Covid positif hamil. PSBB keluar di dalam, aduh. Boleh keluar tapi di dalam, merenya jaradi atuh. Nya, walaupun keadaan lockdown, poma, iman tong down, pikiran tong suudon, kegiatan tong breakdown, angape cooling down. Mun suudon karena oskadon jeung saridon. Efekna smackdown. Nya, jalani we dengan slow down. Nya, Ustad Ucu bagja ya keur pandemi keneh, tapi geus rada longgar bisa nikahkeun budak. Artinya da urang mah orang Quran sunnah. Nyusun ngeunah. Ada sababaraha nu kudu digancangkeun. Hiji waktu salat buru-buru pigawe, dua boga hutang buru-buru bayar, ibu nu garadu samatan sing lalunas. Laun berarti saeutiknya. Nu jomblo sing kenging menang jodoh. Nu teu daramang sing didaramangkeun. Anu keur aya masalah sing kalelar. Beungeut seuseheun tah rarudet. Kul ya'malu ala syakilati da beungeut jelema mah kaciri jeroan hate jelema mah tina beungeutna. Mun rami judrarai beungeut seuseheun anggeus eta teh. Gambaran hatena ruwet. Nya, mata pertanyaanna kunaon nu gelo teu beunang ku Covid. Pikiranna bebas. Mata mun mung bareunang sok garelo. Aya teh nu gelo asup angin. Oh, tapi anger mun tas mah culang cileung. Balik deui. Barakallahu laka. Nah domirna kalalaki heula. Arizallu qawamuna 'alan nisa. Lamun Kang Fajarnya suamina teh mun Kang Fajar geus berkarakter tauhidna jiga Ibrahim kama barok ta'ala ali Ibrahim. Jadi kunci rumah tangga mah Bu, wala tankihul musyrikat, paingan dicare ku ayat tong ngawin anu musyrik hatta yu'minna nepi ka iman. Kadang orang geus ngaku muslim, sifat musyrik teh ngarasa sok muncul kene. Punten ngobrol dalina angkot. Ibu, aya nu mere nafkah saha? Tuh, Bapak cenah. Salah, Allah. Saha Bu? Bapak maot, Ibu buligir teh.
bapak maot ibu dahar keneh teu abi ngurus yatim 80 berarti aya nu ngurus san ngagerakkeun nu ngurusna jadi ulah musyrik nafkah teh ti sepakat ibunya ka salaki aslina wani diriungkeun nah mun tengah peuting lilir ningali beungeut salaki ekspresina kieu berarti Ustad keur ngorama kasep atuh da sispek nama jika roti kadet one pack jaba kerekna jaba aya nu kerekna kekerot aya tong ngomong atuh jadi nyaho iroh ku capek mah Ustad Ucu ke ngorok abdi ge ngorok tanyakeun ngapun bojok ku capek mah eta teh da sok ngabiri gidig awewe teh coba mun hudangna gede amek cenah Ustad matak sakinah mawadah warahmah teh lain pagawean enteng kudu ngariung jiga kieu mun ukur karena li jamaliha fisikna aya batas waktuna aya kadaluarsana sok ibu sidik-sidik ku hate nu ikhlas salaki ayeuna ngasepan ngurangan ka kasepanana atawa ngesese dijelaskeun entong baper si bapak ge matak betah di masjid teh lain iman-iman ting soleh-soleh ting ngahindari berwek ibu-ibu nah apa dalin usum itikaf ayo orang kunci masjid ustaz cenah itikaf setengah main mana di mah gandeng ngawek-wek wae pedah keur wabah pagawean rada hese jadi kaduhung pensiun muda cenah sugan rek tubanina rek sakinah beuki kolot teh ngawek-wek wae mun balik di masjid teh lain dibere cai jeung cau jeung ciu kadon dibere sikap cua nah atuh pa bet daek jadi salakina keur ngorama cenah ustad seksi atuh jiga gitar body now ge ayeuna jiga kenang eno make gamis ge jiga karung leumpang cenah ustad mun teu inget kana wabidalika umir tuh wabidalika umir tuh mah pedah we diparentah cenah bu eta teh ladang ama rek rudet siga kumaha rudet nasi bapak diajarnya ke Asia apa Asia salah kina tong bari melong ka dieu meureun Firaun gitu sing sopan nya ditambah we teh disanguan karena boga prinsip urang melayani salaki menafkahi istri matakna kudu tinu halal tinu berkah teh eta teh tugas ti Allah maka ka barokallahu laka kewajiban Kang Fajar pengantin baru orang sebagai kawam imam di rumah tangga tugas nate mawadah nonai mawadah kudu dasarna cinta karena Allah biar menjalani rumah tangganya tidak lelah harus lillah tong ditingali fisik pamajikanana da geulis teh keur mimiti nya masa geulisna pamajikan mangan 3 bulan sok hitung aya nama disidik-sidik ge geus hese dijelaskeun anak korban opo kabeh dina sosial media nama glalowing ningali kieu nama gulawing dina sosmed nama gareulis cambernik da korban opo 360 nya beauty plus ningali kieu nama geulis campergo bu boga beungeut teh dirawat lain diedit nyeri awak si Ece eta tah komo tadi tadi foto teh sebelah kali we awas diedit teh di koper Yasin nya teu nanaon kan nanaon hirup tong kagok tapi tong ngagok tong eraan tapi tong era nya mun teu nyaho tong nyanyaho mun ningali fisik mah aya masa expire-na entak ibu tong pasea akhir bulan kasalaki menta resiko keur skincare keur manicure pedicure keur buuk rudet wudu bu wudu ibu pengen cantiknya dari dalam inu mudakna insya Allah peuheur wudu iroh mimin nung wudu kudu ge beres cahaya anta pun bojo hurung we da wudu we nya komo enak usum virus vaksin anti kontroversi vaksin anti antri miracle of wudu biiznillah salila covid sok mineng ngobrol jeung Ustaz Ucu Ustaz beunang teu henteu hiji sugesti dibangun 2 ikhtiar ku sunnah nyusun ngeunah jaga wudu aslina teh pernah ketang keur nu varian delta Ustaz galak pisan eta Bu Deti nyeri awak saminggu tah tapi tidak hilang penciuman saya beunang 3 poe teu bisa ngame teu gandeng nyokot teh duit nu anyar 100.000
kan cager nya. Ada awewe nu gampang ngapangaruhan mah salaki telat balik nyalik sik weh lain doakeun. Ibunya ka salaki maot ngilu teu rek kawin deui moal dan geus boga perencanaan si eta berarti ke rumah tanggana keur masalah eta nepi ka proklamasi kitu di tengah jamaah eudeuh ustad menang teh salaki urang kawin deui jadi nu licik teh saha nu teu adil teh saha urang can maot manehna mah areudeuh urang mah karek rencana geus bubuk teh heula kapanggih pikihna berarti mun kawin deui tong bebeja pasti rudetna. Manehna mah eudeuhnya tadi ngomongnya punya ka salakinya mun salaki maot ngilu teu henteu rek kawin deui moal eudeuh lempeng we sok salaki boga niat geura karek nyetatus ge geus bubuk tak geus eta teh pesan di Allah mun rek ibadah tong gandeng ria cempling we cempe tapi eling nya bu kela ieu mah masalah tauhid ame rumah tanggana sakinah mawadah warohmah berkah siga Ibrahim sareng Siti Hajar boga jam-jam, boga manasik, boga kurban ti anakna Ismail. Ibu hoyong beunghar, hoyong berkah. Nu berkah mah pasti beunghar. Tapi nu beunghar mah cantang tu berkah. Maka doa ka panganten barokallahu laka. Teu dipenta loba sing berkah. Lalaki heula. Wa baraka alaika. Ke mun lalakina berkah, nepa ka Siti Hajar mun Ibrahim teh mah sabar. Ditinggalkan di tengah leuweung cuang cieung keur bureyeung beuteung karareung tapi ludeng sok ibu tinggalkan ku salaki sabaraha taun teh Ibrahim ninggalkeun istrina Hajar teh bari keur bureyeung beuteung meureun teh nyetatus urang dieu mah kemana pret di TikTokeun meureun salaki teu balik teh sungguh ku terpuruk dalam Bu tong TikTokan we bu yang mau ke TikTok teunaheun si amulan nu nganterkeun ge teteo ya rek kitu wae teu da naon bingkai rangkai jangan lalai dan terbengkalai sebelum jadi bangkai kematian husnul khotimah hati-hati kebiasaan innamal a'malu bil khawatim termasuk rumah tangga tidak boleh mengeluh ganti ku meng Allah tidak boleh lelah ganti ku lillah. Kenapa rumah tangga jenuh? Ustad termasuk Ustad Ucu, saya kabeh nunggus balik ceramah tara balik ka imah di karape heula. Di Ustad YB tadi Aiwanya. Nah lalaki lebih betah di kafe. Pelayananna puguh. Jaba garelis, jaba ngorakene kurang setik tamian deui Pak Ustad. Tak ibu teh kudu jadi pelayan kafe. Ame salah kita tenang, sakinah teh tugas ibu nyakinahkeun teh. Ibu apa sakinah? Lain sanajan aki-aki ngeunah. Alhamdulillah cenah Ustaz tumanina tumpak nini ngeunah. Eta mah racing katan. Mahabbah tugas lalaki mere harta nu halal ame berkah. Tong menghalalkan segala cara, mulai menggunakan segala cara yang halal. Ittaqu maharima takun abadan nas. Tinggalkeun nu haram-haram teh ame jadi darah, jadi getih, jadi daging, jadi tenang, jadi tu'maninah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah bahu membahu mawadah sakinah warohmah mawadah tugas lalaki mikanya dasarna halal jeung berkah dua sakinah tugasna awewe bu dangdan aireka pangajian pangijeng pribados meni darang dana ge ti asar apa fakta bieu keur dahar cek Ustad Ucut teh Ustad wayahna Ustad kawaga ibu-ibu geus teu karuateun nu keur didastar ge disalin deui dipoto make kembang urut hajat di bawah ka ditu naon rek prawedding deui untung pun bojona baal nya bae da eta mah insting awewe nya tapi entong keur batur dangdan teh ceu salaki jadi bernilai keur bobogohan mah ngobrol jadi fitnah mere neraktir ting naon nilaina coba ayeuna mah nganafkahan jadi ibadah nanya nyium tarangna mereka masjid jadi ibadah mentak ibu sing surti maksimalkeun ibadah teh dangdan teh keur sabu keur salak tak salaki teh tenang di imah teh lain salaki balik capek make daster nu gambar apel nu geus awok-awokan gambar wayang nu geus bau kompor sok Ustad Ucu balik ceramah sapoe 4 panggung ningali si Umi dicium tarang bau param kocok
cium beheung bau salon pas, cium suku ngoet sok, dayang balik deui atuh. Ibu teh kali-kali ka resko, apa resko? Toko seragam sekolah, beli baju SMA, beli baju pramuka, beli baju paskibra, kali-kali pakai keur salaki, da ayeuna barudak teu pati kan sakolana ge, tawang nginjem ngabudak. Terus budak teh kali-kali bere duit jajan, cina ulin jajan baso ka Libanon ameh lila ka ditu tuh. Nah mamah bager atuh. Rek mere surprise kasih ayah. Tah bada asar teh si ayah sok datangnya ti pagawean, ibu teh nyumput di balik panto, buuk geus diwarna, bae da keur salaki, geus dibengket buntut kudanya dibelah dua, make baju SMA. Aduh. Kaos kaki satu ur di karetan teh ya geura sok. Kadenge lakson salaki datang titit, langsung panto geus muka. Kabarana cek salaki teh, langsung ibu muncul di balik panto. Ayah, jika cilinder salakina maot harita setruk. Pamajikan aing gelo. Niat bener cara salah, salah. Plus kali min, bebe jaheula. Dangdan kali-kali salaki teh bu, cek pepatah asing mah kudu jadi pelacur keur salaki teh. Tawaran salaki teh siga Asia ka Firaun. Bade boboh heula, bade imam heula, bade ibak heula. Ieu ditakdirkeun boga salagina jeung Firaun. Ada tugas hayang ibak bari bobo bari imam. Tong pasea tugas laksanakeun. Siapkeun jolang, caian sanguna kadinyakeun. Salah ibu bukan salah lagi DNA entog. Nya. Tak Asiah mah dikategorikan wanita tersabar, ahli surga. Teu ditingali karakter salakina. Cek salaki teh mah rada jenuh ayah ningali mamah teh, cik rada bedakeun dangdan teh poe ieu mah. Malam Jumaah poe ieu mah. Nah, hayang ningali mamah make helm, atuh ayah nih macem-macem. Kayak ayah asat sarejeng jeung hileud peuteui bae ieu mah request we. Terus maman tong make helm hungkul sarena di kolong bangku, kolong dipan. Ibu apa tuh tugas awewe naon? Taat. Taat. Naon takdir nu terjadi setelah ibu taat ke suami malam itu. Ibu di helm, ibu asup ke kolong dipan, gempa ta tsunami. Salakina mah paeh katingang beton. Ibu mah salamet da di helm nya. Aya teh rugina. Tak sing taat. Ngaji mah ngacapruk we Pak. Nya. Urang mah urang biasa diajar lieur. Abdi baheula ngaji di Gumuru teh diajarkeun lieur ku Ustaz Usman teh. Mau ngajawab teh langsung ka harti. Mantek teh ngaranna. Urang diajar lieur we jang. Ame ningali nu lieur teu lieur teuing. Aya tukang korsel utah. Moal ada biasa lieur. Mun abdi nerangkeunna teu jelas ngahaja ditejelaskeun. Ame lieur berjamaah. Teh ka hartina teh mun geus sare heueuh nya. Bu, bahagia mah sederhana diciptakan. Tong rudet, rea urusan dunia eueuh tenangna. Tong ruwet, rea urusan wanita eueuh tenangna. Abdi mah ti Garut gerakan anti rudet. Maka ganteng, gerakan anti bertengkar. Teu ganteng ya tang, ngan payu. Beda jeung orang leles. Karena rasep tapi mubazir. Kecuali Ustaz Ucu. Saya nggak ganteng, cuman gentle dan ngangenin itu aja. Dari rumah kudu terkenal ripu, nu penting orang terkenal mana yang tidak mengenal kita, itu aja sebenarnya. Ya, jadi ibu, kunaon rumah tangga Ibrahim terkenal? Karena ada keberkahan. Kama barok ta'ala ali Ibrahim, barokallahu laka, maksudnya sok anjeun teh Kang Pajar, mun kanu anyar kawin ya. Sing bertauhid juga Ibrahim, ame bisa mau pamajikan berkah. Buruhna naon tah? Keur Siti Hajar. Jam-jam nu teu kering, teu kurang, teu saat, teu raat. Pernah ngasaan jam-jam? Nyageun can indit ka ditu minimal oleh-oleh tinu umroh, saragot ewang mah pernah meureun. Nya. Hai di urang boga lagu, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Kiih wae mayar. 2.000, ngising 3.000. Goceng tah, berkah belah manana. Aing mung rugi, bebe jawe mung ka toilet teh ngising. Ngeri tagih mah 5.000 dan ngising mah pasti kiih cenah. Wah, siga nama ieu mah santri Ustad Ucu euy. Apat psikologi. Mun kiih mah ngising, tapi mun ngising mah pasti kiih nya. Beda jeung jam-jam. Ngagawor nepi ka Ciparai ka leles ka dieu. Oh berarti subutul khair. Tetap kehadiran teh. Geus maot jihadatul khair. Nu manasik teu eureun.
cai jam-jam ngocor terus. Ta rumah tangga teh kudu ngalahirkeun sakinah mawadah warahmah. Barakallahu laka kalalaki wa baraka alaika kaduaan eta wa jama'a bainakuma. Nah, dikumpulkeun duaan eta teh fil khair dina kahadean batian mah Ismail jeung Ishak. Itulah tengah deketna mah. Ya, ai Ismail naon? Berkorban, berani berkorban lalu melahirkan kurban. Kalurban teu kamari. Nyeri hate Ustad di kota mah. Kan keur pandemi alasanana. Kurban ai Brompton kabareuli sepeda ratusan juta nu sepeda lipat ya pas kurban mah lain mareuli sapi meuli tusuk sate we jeung areng nungguan jatah DKM atuh baregung DKM teh nya rajin mere kurban anjing nunggu eta naon domba nu juga anjing pilek teh nih ditulisan EPI atuh DKM mesat bedog teh ngagebro udah tipes domana can dipencit ge aing geus dipencit lain dicokot domana minta daging sapi mana kurban rek nukeran daging nya ibadah teh kadang loba kepentingan maka kepentingan rumah tangga geus we wa bidzalika umirtu perintah Allah da ukur kawin mah merige karawin tapi tidak cukup berkembang biak tapi harus dibarengi berkembang baik tidak cukup dengan bertambah tapi harus bertumbuh disebut berkah mah bareng ka surga. Maka baiti jannati udkhulul jannata antum wa ajwajukum tukhbarun. Tong sosoranganan, tong sewang-sewangan. Berat ieu teh rumah tangga teh. Aslina. Karena memang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ieu teh pamajikan nepi ka ciri oratna teh kunaon teh dibejaan teh. Nges dibejaan wae nolol kene oratna teh malah berjamaah TikTok jeung salakina nya jamaah TikTokiyah teh nya matak faina teh habun rek dibawa ka mana ieu judulna teh tah eta mah geus pada paham urang mah ahli pangajian ke maka kemari Ustad Ucu khutbah kanggo pun anak talaki kudu aya talaki ngobrol. Bu, tahajud yuk bu. Jauh kak istri nu ngageingkeun salaki tahajud. Kudu bahu membahu ku anfusakum. Bu, osok ngageingkeun si bapak tahajud. Harewosan bu, mun hese hudang teh harewosan. Ya, tahajud ya, imaman ibu. Ame aya sakinah di rumah tangga teh da sakinah mah anzala sakinah tapi qulubil mukminin tenangna hate mah ala bidzikrillah tatmainul qulub. Hayang harkat martabat darajat ngaronjat tahajud mutlak dirinya mah aya janji Allah maqamam mahmuda cik geus sabaraha tahun rumah tangga sabaraha kali tahajud berjamaah atau misalnya masing-masing tapi hudang bareng hese ustad cek si ibu teh harewosan atuh meureun da kikituan ge sok diharewosan itu ibadah ya bangun ya imami aku. Ai keur kawin makan kupinang kau dengan bismillah. Tapi ai faktana kupinang kau dengan biskuat. Ya, karena idangan wae atuh. Ya. Ah Ustaz geus diharewosan ge. Tara hudang harewosan sing romantis, ya. Katanya ayah mau nikah lagi. Pasti ngorejat. Sok cobaan. Geus hudang mah cabok we, Bu. Kana kawin wae tahajud heula. Ah Ustaz geus diolo diupah ape dikutuk ieu ge karakter meureun. Ibu da ibu teh Islam muslim mukmin boga wirid meureun sok mun salaki hese hudang harewosan sing ikhlas la ilaha illallah insyaallah ngajingkang ngerasa sia teh rek tahajud rek riweuh karena tarbiyah jadina reuas siga ibunya surprise lain atoh kadon pingsan salaki teh nya sok dibangun komunikasi. Yang hilang dari rumah tangga kebanyakan kita hari ini muslim khususnya tidak adanya komunikasi. Kemarin saya ini masalah rumah tangga yang lagi hits nih. Muncul di data kabupaten 9.000 gugat cerai dari keluarga muslim dan rata-rata yang menggugatnya adalah perempuan. Saya waktu Zoom sama BKOW Badan Koordinasi Organisasi Wanita Jawa Barat hadir Bu Atalia di situ, hadir Bu Lina istrinya Pak UU di situ. Muncul data di kabupaten khususnya
untuk kelas gubernurnya, berarti kelas provinsi. Ustadz kumaha menyikapi ibu-ibu sekarang lagi hits menggugat cerai. Alasanna naon teteh mayoritas sekian persen muncul daripada kasus klasik bernama ekonomi karena pandemi. Artinya mun istilah orang mah muncul kasus dapur. Saya mah kan enjoy gak usah lucu. Oh gitu. Jadi loba nu gugat cerai gara-gara masalah rumah tangga. Kasusnya dapur. Bagaimana pendapat Ustadz Epi? Kieu. Ti ayeuna ka hareup khususna nu aranya rumah tangga nu can baroga imah, poma imahna tong aya dapuran. Mun eta nu jadi masalah. Solusina Ustadz, GoFood we. Nyakan munculna tina masalah dapur. Aya salila wabah kalaparan. Saya mah vaksin can dipakwakeun ku pemerintah. Der pandemi, can pandemi ge saya mah divaksin. Opak jeung asin. Aya ku lucu Ustad, lamun BCG keur TBC. Vaksin BCG mah keur TB. Vaksin cacar keur cacar. Ibu sudah divaksin campak? Paingan loba dicampakan atuh. Nu unik tina vaksin COVID naon cik? Eta efekna lain kana TBC, lain kana campak, lain kana cacar. Vaksin COVID mah keuntungan teh kamo kana kareta naik pesawat. Dan misalnya nanti kurang mah geus nya. Kamari pun bojo ke rumah sakit 2 wengi. Ustaz siapa yang mau nemenin? Ya saya salakina tuh. Ustaz maaf cenah di antigen. Cente asa teu boga dosa ka jangkrik urang mah kudu dicolokan irung. Nita adi we 2 poe watir teu udud di dinya ditahan. Keluar antigen deh sakecelak 100.000 coba. Entah sing sarehat jeung ibu-ibu nu can divaksin entong lah ame teu kamoal. Da mah alasan divaksin teh teu ari kelas Ustaz. Hayang ulin ka BIP nyaho urang ge. Mentak tong divaksin lah. Henteu divaksin mah ngan isuk-isuk rek ka masjid. Namru sopi di teras. Kan wirid ibu-ibu main mah sopi. Sepi di darinya we motah rek kitu wae ce. Nya jadi hese ieu teh sakinah dina rumah tangga, mawadah dina rumah tangga, warohmah dina rumah tangga teh mun teu ngaji mah. Maka tong eureun ngaji sanajan geus rumah tangga. Loba nu hijrah sameme hijrahna jomblo geus boga salaki boga pamajikan areureun ngajina kajebak ku persoalan enggal. Matak kira-kira rumah tangga saya sok ngobrol kieu nya kan sama sepedahan, memotoran, mau mobilan gitu. Barudak nu beuki ulin, sad saya mah lain teu hayang ulin cenah. Majikan rudet kaduhung kawin, nah abet kaduhung. Kan saya mah hobina ulin, saya ngaluarkeun fatwa Ustad. Sakira-kira ulin ngaganggu rumah tangga, ada rumah tangga teh. Ame bisa ulin. Mun keur ulin mah aya harapan rumah tangga deui. Nu bahaya mah rumah tangga teh bisa ulin-ulin acan. Berarti rudet ta rumah tangga teh. Maka dicontohan ku Ibrahim, tinggalkeun pamajikan nu rudet mah, tapi tong dicerai. Ke keluar kamakola Roma Irama bidang dutihi kalau sudah tiada baru terasa entak nu rudet mah tinggalkeun we entak ibu salaki rudet dan Allah ieu da maot kitu ngilu sedekahkeun we daripada ngukut ka rudet komo salaki nguseup wae mah salaki nu moal aya kamajuan jalma tukang nguseup maju ti gujubar kan malo ngareupna. Cik aing mah geus sedekahkeun ka gurame salaki kitu mah. Berarti turunan pakan. Tapi anak diajar sesuatu ti tukang nguseup teh. Diajar husu. Oh, pelatihan salat husu kabusangkan sabaraha. Mending diajarkan nu nguseup. Si eta mah tara kagoda ku angin, ku hujan, ku guludug kitu we fokus. Emang gampang ngamakeun sunah melong kanu tempat sujud teh. Eta teh sunah, urang ngencar wae tadi ajarna ka tukang nguseup. Nepi ka ayanya pamajikan Ustad Timuru curhat kana WA. Ustad kumanya menyikapi salaki cenah. Abi mah Timuru kumaha salila jadi pamajikanana. Teu pernah dipelong 3 jam siga si eta melong ku kumbul. Ceu urang teh bet eleh-geleng atuh Bu. Eleh ku kumbul. Si bapa balik piolaan, ibu gayana gaya ku kumbul. Dina jolang insyaallah dicabok cai. Kan aya lalaki teh nu beuki batu ali ayahnya ngagosok we pamajikanna mah geus poho digosok nya entong sok Timuru ieu antepkeun salaki teh boga ka stres boga ka jenuh meureun
ukur eta hobi nama aman nya sok tong boro et nguseup mah normal. Ibu mun lalaki resep ka awewe normal teu? Tah geuningan paham. Sok maklumi geura. Nu bahaya mun salaki ibu ningali awewe tiis, ningali tihang masjid ngahegak, tah eta bahaya. Sok, daek boga salaki teh normal. Jadi mun si bapak hayang kawin deui teh normal. Sok, ieu mah masalah tauhid, Bu. Bu, ari lalaki teh nu saha? Nu Allah, nafkah ti saha? Oke. Kuncian ieu. Amun Allah nyarek teh salaki urang kawin deui. Nah, ibu wani cudak carek atuh ngaleuwihan ti Allah. Tadi dinya rudatna rumah tangga teh. Hasanu urang we. Kawin teh parentah Allah. Nikahu sunnati ulah dipake heureuy. Panyakit rungkad jeung rujatna rumah tangga mah aya termasuk di bab ilmu. Saya baca di Majmu Fatawa Ibnu Taimiyah, penyakit ilmu mah dua. Hiji sombong, dua hasud. Sok mun Ustad Ucu. Saya ke Ustad Ucu hasud. Kita mah tidak menyaingi tapi menyayangi. Maka ketemu di frekuensi yang sama. Da beda pendapat mah tidak jadi persoalan. Aya mujadalah didinya mah. Nusok jadi pasea mah Ustad Doni bukan beda pendapat, beda pendapatan. Surat Al-Baqarah 213 tah. Kana nas ummat wahidah. Asal manusia teh ieu al-ittihad ngaranna. Asal manusia teh hiji Adam. Dibaturan ku Hawa. Nya, ngabring ka dia anak incunan. Nah jadi parasea. Ai Rasulna ruwet teu? Rasulna rudet teu? Rasulna ribet teu? Rasulna ribut teu? Tong aku umatna rarudet raribut raruwet keneh mah. Mata Rasul mah tingali abdi kenging ilmu tuh Ustaz Aceng Jakaria. Ketika pulang dari masjid, Aisyah menyediakan minuman untuk suaminya Rasulullah. Sopan ka salaki teh, ya Rasulullah. Kumaha urang ka salaki? Di mana wae sia teh sagus. Di balong wae suryang sia teh. Aing ngaku Quran Sunnah. Pernah teh Siti Aisyah ngaguruan ngaran ka salaki. Ya Rasulullah. Mata Rasulna ge da ngajarkeun angeun-angeun hambal teh. Ya Humaira. Wahai yang kemerah-merahan. Memang izinan Aisyah mah da geulis. Mun pamajikan urang geuneuk, ya Humaireng kitu minimal lah. Jeung ya Humar Hemir kitu. Da sok garosing saat aya dititah ku salaki teh. Rajieun urang bageur ninyuh cai sorangan, kumaha komena ka budakna? Tuh bapak sia cager cenah. Lain didukung sia mah. Nya da urangna lebay atuh. Siga pamajikan yang hurung nyabunya, di modalan tara nyabunya. Tah jika abi ka Teh Deti, tah manicure pedicure 3 juta, keur kuku hungkul. Keur skincare 2,5 juta, keur buuk 1,5 juta. Jadi glowing we. Betah di imah teh. Ieu mah ramijur rawun. Beungeut seuseheun pamajikan teh nya, eueuh kabitaeun. Jadi kudu bahu membahu. Dina bab sakinah mawadah warohmah termasuk teknis. Maka Rasulullah mah ketika istrinya membuat kesalahan sederhana tara digedekeun. Pas abong akhir bulan meureun pabelit jeung ka Alfa, ka Borma, ka Indomaret, balanya loba hasil nafkah ti salaki nepi ka pakepuk di dapur ge. Uyah kana wadah gula. Gula kana wadah uyah. Atuh ninyuh cai keur salaki teh asa oralit. Sok Ustad Ucu balik tablik jauh di luar kota, si Umi nyiapkeun cai pangset rek naon. Tapi Rasulullah mah humble. Kudua hasanah teh bener. Diinum we. Bari seuri atuh Aisyah teh nyamberkeun, "Ya Rasulullah, bagaimana air buatanku?" Jawabannya kumaha? Mantik. Alangkah indahnya kalau air ini diminum berdua. Muncul aing mah inum kusia letah daging jadi ngaku kuliah di Rata Boga nyin cai jiga kieu aurkeun jadi KDRT aing mah. Bu hoyong ngado caroge jiga Rasul aslina seuseuh banget geus jiga Aisyah can sok bertepuk sebelah tangan. Ai saroge yang jiga Rasulullah ai kalakuan jiga musuh si Andin. Rudet lah pokoknya.
Nah orang yang buka TV atuh. Ustaz nah apa? Yang kasangsara. TV orang mah nu 16 juta. 45 in. Di BCC diskon. Aduh. Nya butong sok laja we sinetron. Kan ningali salaki poek. Dan ditinggalina itu wae sugesti ningali salaki itu juga beli kurupuk. Udah sok jika ningali nu caang we kieu bawa ka nu poek dan neon teh ngilu atuh. Jadi hancur rumah tangga teh. Henteu ikatan cinta drama Korea wani jeung mewekna. Diomongan ku salaki mah nyangangang ningali drama Korea mah kenapa tisu laku? Karena cinta nggak pernah kemarau. Wani jeung mewekna rek itu wae Bu. Entak ibu dangdannya nama sok bising umur makan teu apa. Ningali ibu-ibu cara hayaan penting ieu. Tong atoh teuing sok aya kabar isukna. Maka balik deui barokallahu laka teh ka lalaki. Nah, kumaha mun imamna bener keluargana ge kabawa bener ulah jadi komandan atawa komandin. Kumaha Ustad karakter komandan? Komandan mah siap. Manehna mah henteu. Maju jalan. Brak 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 brak. Berhenti, gerak, berhenti. Prajurit anak pamajikanna mah nurut. Nu karunya mah komandanna orang Batak, prajuritnya orang Sunda. Letakkan senjata. Diletakkan. Ya. Nu karunya komandanna orang Sunda. Prajuritnya orang Batak. Likdul be. Naon tah? Malik sia ka kidul kabeh. Kadang di rumah tangga teh eta teh terjadi bentik curug balas nunjuk. Sapetang balas miwarang, loba pidato tapi saeutik mere contoh, loba ngawaos jarang ngabantos sehingga teu kahartos, loba ngahuntu kurang ngabantu. Jadi tidak sinergi rumah tanggana. Komo jadi ustad berat aslina, bakatku berat tong lila teuing ceramahna. Bising diminta pertanggungjawaban. Abdi gaduh pantun, kaseke panjang kaseke pondok, paamprokna di Cisitu. Komo ieu nya bab ngadoakeun. Ceramah marek panjang rek pondok anger amplopna mangan sakitu. Karaoke ge ngan sajam ceu. Mun leuwih ti sajam anu ngetrok PL. Tos sajam Pak, bae tambahan deui mah. Nya mudah-mudahan si Teteh jeung si Aa Apajar jeung Teh Farah sing janten rumah tangga kama barok ta'ala Ibrahim sakumaha berkahna rumah tangga Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seberkah Rasul urang Muhammad dan para istrinya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Udhulul jannata antum wa ajujukum tuhbarun. Suksesna rumah tangga mah lain ayeuna. Tapi lamun anak pamajikan kabawa ka surga, maka tugasna berat. Tong coplok duhana, tong eureun wuduna, tong eureun sili ingetan rawatibna. Absus salam, wa atimut to'am, wasilul arham, kakolot terutamanya kakolot. Mau aya anak urang, mau aya istri urang, mun eueuh kolotna. Ai mitoha teh mimiti tugas habis. Minantu mimiti nanggung tugas istilah hungku eta mah. Da aya naon mah kakolot deui. Jadi keur Teh Farah jeung Apajar mah ieu we kadona mah ridallah fi ridal walidain wa syuhtullah fi syuhtil walidain. Karasa ku Pak Epi geus ditinggalkeun si Bapak batur pakumaha. Tapi alhamdulillah bisa nuluykeun tongkat estafetana. Nu diterangkeun tadi teh kesimpulan nama aya dina doa urang sararea. Rabbana ya Allah ya Rabb kami, hablana anugerahkan kepada kami min azwajina dari pasangan-pasangan kami. Wa khalaqnakum azwaja, anak istri yang lahir dari pasangan itu menjadi qurrata ayun. Tenang ningali budak leutik arafal Quran, komo ieu lingkungan persatuan Islam kondusif, teu nyangka anu ngajina ge sugan teh lain eta koboy tapi ngeunaheun ar-Rahmana. Geus tong ditololkeun cangkang mah kudu jadi jantung, teu nolol tapi detakna. Kan abdi mah baheula keur can viral, make jeans, make jaket kulit ngaji di Trans Studio Bandung. Keur can terkenal teh truy we sakali deui. Suran teh nu ngajina saya teh Ustad Epi bikeun we KTP teh aing. Peda teh di kopeah. Tah kadang jelema teh
kajebak ku penampi. Pada ayat-ayatna inna akramakum indallahi atqakum. Aya rumah tangga teh tenang, senang di dunia tapi bubuk di akhirat. La yaghurrannaka tuqallibal ladina kafaru fil bilad. Tong kabobodo teh nyo kasamaran tinggal ku seungitna moronyoyna jalma-jalma kafir nu pabaliut di hiji negara. Aya anu sangsara di dunia tapi beunghar di akhirat. Nu parah mah sangsara di dunia, sangsara di akhirat. Nu ideal mah beunghar di dunia, beunghar di akhirat. Doakeun Afajar jeung Afarah sing asup kana anu subutul khair jiyadatul khair. Sakitu nu tiasa kapihatur, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli hukma wal hikmi bis solihin. Mudah-mudahan di rumah tangga sing jadi Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.